Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur salembur balaya sanagara, mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Petepang dangu deui sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadul sakapeung mah tukang ngacampung. Mangga sadayana pamirsa dongeng Sunda urang dangukeun deui ieu dongeng carita fiksi lalampahan keselut nu bagian ka-52. Jaga cana simkuring mundut pangampura lahir sinarang batin kasadaya pamirsa dongeng Sunda bilih aya tata bahasa ucap lampah nu kirang beunah kana manah sadayana supados teu nyangkolong kana waktos urang langsung bae dari ieu dongeng. Urang tunda heula carita ngeunaan Nini Sarongge Kibarja jeung komplotanna nu keur aya di alas Ganea nu bade nyieun siasat jahat Malaspati ka Ki Purawangsa saturunanana. Sareng oge bade Malaspati ka 5 jago baheula nu diutus ku Ki Purawangsa nu baheula kungsi ngaruluk ka padepokan guruna nyaeta Ki Marpati nu palastra dihuluk ku 5 jago. Nu selesai ti 5 jago teh namina Ki Buyut Jayat Jati. Rupina Nini Sarongge teh bade ngadegeun deui kajayaan luluhurna nyaeta kajayaan bapana nu nami Ki Buyut Sengdi jeung muridna nu nami Ki Buyut Moropati nu nyembahna ka siluman Kaladurga Gali nu cek maranehna mah siluman eta dina carita ieu hiji siluman nu ngageugah alas Ganea nu tos mere kajayaan kadirina kalungguhan kagagahan jeung sajabana. Zaman baheula keur zaman Ki Buyut Srenggi teu saeutik jalma nu kabobodot tenjo kasamaran tingali ku ajaranna Ki Buyut Srenggi nu dituluykeun ku Ki Buyut Moropati. Ajaran nu rejek nu mahewal jeung ajaran agama ieu pisan nu ngajadi ancaman keur kahirupan salajengna. Tungtungna basa zaman Ki Purawangsa ngadeg tumanggung inyana mundut widi ka para resi nu aya di gunung-gunung Pakidulan sareng para kiai-kiai sepuh nu aya di pasisir lor keur numpes paguron nu dipimpin ku Ki Moropati nu alhamdulillahna ku kersana Gusti Nu Maha Suci ajaranna Ki Moropati eta ku syariatna Ki Purawangsa kantos parentah loba jalma nu baralik deui kana ajaran nu bener. Itu wanci terus puputeran bae beurang nu cangra ganti deui ku peuting nu poek mongkleng, peuting ganti deui ku beurang ti poe ka poe ti minggu tepung minggu deui. Kitu jeung kitu bae silih paganti antara beurang jeung peuting. Nasib jelema sareng sakur makhluk nu harirup di alam dunya sapopoena ge robah-robah. Itu nu gering bisa sehat deui, nu sehat bisa gering. Urang caritakeun deui Ki Selud Ki Junaid nu geuningan tos hampir sasasihna manehna lelempangan bae lumampah ti ujung teluk nuju ka kota Saunggalah. Saunggalah ieu di carita teu aya sangkut pautna sareng Saunggalah Galunggung ngan ieu mah supados inget bae ka urang Sunda yen baheula teh aya nami wilayah nu kamasyhur ka mana-mana namina Saunggalah Kuningan. Lobahna di daerah Kuningan nu dipimpin ku hiji Resi Agung Resi Sewekarma putra ti Resi Guru Galunggung. Sasakala mah inyana jalmi hungku ilmu pangaruh nu mampu mendet ajaran Pancamakara sareng mampu ngadamaikeun perang gede antara negara nyata Kerajaan Mataram kuno nu asalna tadina Kerajaan Medang Kalingga nu bakal ngajorog ka Kerajaan Sunda harita didamaikeun ku anjeunna. Urang lajeng deui dongengna Ki Selud
kinten wanci bade kasorenakeun duanana terus lumampah muru ka hiji tujuan. Di satengahing jalan nu kawilang simpet aya pisan jelema nu ngolamprang usrak asal kalinya eta jajalaneun nu nyambungkeun lembur hiji jeung lembur nu sajena. Kaciri tina taneuh nu ampah tapak titincakan dampal suku jelema jeung jukutna ge arayeuh tapak katincak. Aya oge tapak gilinding roda padati ieu hartina jalan eta minang pisan dipake jalma-jalma nu lumaku. Disilut nu keur leumpang ujug-ujug eureun galinge ti kajauhan aya suara nu jejeritan nya bae tepat lila trojol aya dua we nu hiji ngora nu hiji deui tos rada kolot nu lulumpatan nuju ka dinya. Tolong ayeuna tolong Kang cek Junaid. Nyai tuh itu jelema lain nuju ka dieu tembal ke silut. Naon bi hari was-was gitu. Itu jang di ditu cek eta awewe nu rada kolot nu tuluy mabrek dilumpat budak awewe nu ngora mah nyumput bae di tukangan si bibi eta sieun sigana mah nempok kadua jelema nu teu dikenal. Ieu urang samper cek selut nu tuluy nuju ka palebah tempat nu dituju ku jalma awewe tadi hawar-hawar kapireung suara auk-aukan jeung tinggerokna jelema. Lebah ditu euy cek selut lompat minggu teu heula. Pas nepi nya bae di hiji tempat katingali ku manehna duaan aya hiji jelema sapara umur nu keur dihurup kulimaan make pakaian sarwah hiji. Kumisna baplang sangadulang awakna sesek jangkung pada guluna diiket parampang semplak orang sebutkeun bae ngaranna si baplang sabab kumisna baplang. Ngeriweuh dina gegebirna. Awak sareng bajuna geus bareureum baloboran ku getih nu nyampur ngahiji jeung labutan katut kesang badag kesang lebut ngan gagah jasa eta jelema euy. Sanajan katampuna eta jelema geus teu walakaya awakna pinuh ku tatu di mana-mana hebat eta. Dirina masih keneh bisa nangtung kuda-kudana masih keneh tatag-tagap. Moal regruk sanajan dibawa ku tangkal tales bangkok. Panona gular-gilar waspada kana serangan nu bakal ngancam ka dirina leungeun nu katuh muter-muterkeun pakarang mangrupa budog kurilap badaudan dan geus garompal ge masih keneh gugur di lapan katujuh ku panon poe sore-sore eta si baplang teh ditalingker dikurilingan ku 5 jelema nu sadayana oge nyarkel pakarang lu kasaha eta curelat sak hiji jelema loncat satak-tak barileungeunna nganyumkeun bedog tibeh ka tuhun si baplang sabab geus taki-taki tianggalna kolebatna bedog musuh tos kabaca arahna ka mana. Set si baplang ngan ukur nyingcetkeun awakna sajenggal ka sisi kenca atuh ngelos serangan teh ngan ukur nyambar angin. Desak ieu bedog aing sireges padenge jelema ngagorowok sing horeng aya musuh nu narajang deui sak bedog nyiak rek ngahancak ka si baplang. Si baplang sigap bedog nama pak bedog musuh ngolebat pun terang kasada bedog jeung bedog diaradu leungeun si baplang ngalatar kerasa eumer hebat oge eta najan di huruf masih keneh mampu nahan serangan nu tinggi saliwer. Wah buah imah jewara kahot ya teu eleh-eleh sanajan seranganna mampu dipapa ku si baplang eta jelema awakna malik deui tuluy muterkeun bedogna ngalebat di tibeh kenca. Lap hulu si baplang ngalap ka anak bareng jeung awakna nu rada dongkok ka hareup nyinggahan bedog nu keur ngolebat rek mapas kana beuheungna. Ku pohara ieu teh teu dibere napas pisan eta si baplang ku musuh-musuhna. Tibeh sisi bela kenca hiji jelema ngacurlat di narajang bedogna disapekeun rek niplas kana arah suku. Cereng si baplang loncat ka gigir. Eta jelema masih keneh muru nyawana si baplang. Awakna kurentel ka hareup tuluy sila hiji leungeun nyabetkeun di bedog ditujukeun kana pitis. Si baplang surti sukuna siga aya mata cenah meluncat deui tuluy awakna ngacuralit mebetkeun maneh kulitik ki baplang ngakulitik ka hareup dina gerakan meong ocon ngalalewe. Heup eta gerakan naon euy silat naon aya meong ocon ngalalewe. Sakapanggina bae uing teh nyaho. Bari gugurentelan dina sesa tanagana nu tinggal seutik di leungeun si baplang sigap nyabetkeun bedog ka palebah suku musuhna nu aya di hareupeun manehna. Nu maksana rek ngabuka jalan supaya bisa ngejat tina kandang kulintingan musuh. Rek ngatur napas mulihkeun tanaga sigana maya.
ngan kitu gerakan atos kabaca ku musuhna nu diharap ukur ngejat dua lengkah ka tukang nu tuluy maju deui rek nyamber ka si Baplang gesit tuluy awakna malik kasakuat tenaga nyerang di bedog muter bareng ning awakna bade mapas kana suku 5 jelema nu ngurilingan manehna nu harita ngaharup ka dirina atuh jrung jeung 5 jelema loncat mundurnya kan pakarang nu mapak ti handap ngahabit ngening sia kulecer ku sabab awakna geus lungsek. Si Baplang awakna gagaleongan dadaya gelegan limbung menit geus muter teh galeong. Si Baplang galuang galeong siga nu mabok kucubungan perah badaug mah masih keneh dicekal paguh. Musuhna nu aya 5 orang nangan ukur nempakeun bae najan katempona si Baplang geus limbung maranehna teh teu waranian gegabah nyieun tindakan atawa nyieun serangan deui. Malahan mah aya hiji jelema nu tadi cicing bae teu nyerang ka si Baplang ngan ukur ngabar-ngabar bedaug. Nah si cicing bae euy ban maneh tadi aya di tukang cek jelema ngomong ka nu tadi cicing bae. Baur euy napa bedaug ting kolebat ting seliwer ti mana-mana rek narajang bisi salah sasaran urang rek ngadek teh baur ngadek balad sorangan cek jelema eta. Sia mah mundur sia kabehana barelegu sia ngahurup hiji jelema bae kuat meakeun waktu nu lila pisan cek hiji suara jelema ti tukang sia di tukangan salah hiji jelema aya hiji peso balati ngablesat tarik nyemprong nuju ka jelema nu keur dihurup teh cep aduh tobat geuna pisan kana ramo leungeunna si Baplang nu harita keur nyekel perah bedaug teu anta perah dipluk bedaug harita kana esot tina cecekelana. Si Baplang pupuringasan bari nyekelan leungeunna nu kena ku balati. Aduh bangsat sia nyurig sia wawanina ngan ukur ngabangohan sia cek si Baplang nu harita keur pupuringisan. Kiselu jeung Ki Junaid nu harita nampokeun kaayaan dija nu jarakna teu pati jauh ti tempat jalma nu keur tarung begalan pati. Persisna aya kana 2 deupana. Kiselu tuluy loncat rek ka tengah-tengah pakalangan bari sukuna najong heula kana tonggong musuh si Baplang. Awas sia jebrol seronyong bae teh jelema awakna nyoloyong ti telonjong ka hareupas pisan ka jelema nu keur dihurup nyaeta si Baplang. Atuh umpan pisan harita gadona dihancak ku tajongan suku nu katu sak jebrol dang heuak awakna ngeculalit ka tukang tuluy ngakubleg nangkrak bong koseh eta jelema kokosehan. Waduh baladna datang deui euy waspada euy bisi aya serangan nu ngabongan euy cek hiji jelema. Karege ngomong kitu Ki Junaid nu aya di tukangan Kiselu tadi geus taki-taki kita tadi tuluy loncat ngahabitkeun itu awe royong pamasi Ki Beujati. Cila bayat kena pusing kana hulu jelema nu aya di sabelah kenca nu dita tadi cicing bae. Aduh ngan ukur kasada adaw tina sungut las eta jelema langsung kapihan teu usik teu malik ngalempreh ngagoler siga nu paeh. Jelun nu awakna rosa gagah sigap menewak jelema nu keur dihurup tuluy digandongkeun kana taungna pulih geus dilompat mangwa jelema nu sakitu badagna ku rosa-rosa teuing eta si Selu. Kabur ka mana sia kepung cek jelema nu aya di dinya. Sabab nu duaan mah geus nalamru tinggal tiluan jelema nu masih jarag-jarag. Eta tiluan jelema langsung muruk ngudag ka Selu dengan karek sababaraha lengkah. Ki Junaid ngaplesat loncat ka hareupeun eta tilu jelema. Nyegatan jalan pilempanganana. Teh ka mana sia cek Ki Junaid. Nampo jalanna di halangan sak hiji jelema loncat ka hareup langsung nyabutkeun podaug ti luhur ka handap rek narok kana hulu si Junaid. Ki Junaid ukur nyengcetkeun awakna ka kenca. Atuh seranganna teh ngan ukur malah angin deui bae. Ruyung nu dicekel Ki Junaid ngolebat ti kencang kancangna cangkeng eta jelema nu cek keneh neranjang. Puletuk. Adau cenah suarana puletuk kana pisan kana tulang cangkeng parindikanana. Eta jelema ngarumpuyuk. Bari nyekelan cangkengna nu beh kenca teu hudang. Dua jelema deui nempo kaayaan kitu mareh neh nasber inggis
undur-unduran ke undur-unduran gitu teh curalat aya jelema ngajorolat loncat tibeh tukang maranehna nu tuluy ngabelasatkeun peso balati deui ditujukeun ka si Junaid nepi ka dua hijina pelesat pelenterang hiji balati di papaku eta keruyung ki Junaid sorana mani ngapelenterang cerep berbay hiji balati deui mah nancep ngelepas teu katan kena ping-ping belah katuhu ki Junaid. Aduh edan euy kleter suku katuhu ki Junaid ngageter sia geuningan rampok teh can ari kabeh masih keneh loba balana ieu satia oge sia ka sobat eleh gelat unuk taluk sarapongkokan ka kaula sia samemeh kaula kabeh leungit kasabaran eta mun embung paregat nyawa tempo ieu baratina cangkeng kaula aya sesa 3 hiji deui pastina bakal masat keluar tina wadahna hiji lenggah 2 mangga cek eta jelema maksudna mun hiji balati bisa ditahan nu 2 balati deui pastina bisa ngahanca kana awak ki Junaid gebeg ki Junaid ngagebeg kana ucapan eta jelema sabab nyebutkeun ka dirina komplotan rampok rampok cek ki Junaid bari nahan ka nyeri sukuna rada mundur ka tukang leungeunna ngarampak kana balati nu lancap dina ping-pingna untung keneh eta balati teh ngan ukur nembus daging saparapatna teu nembus kabeh eta jelema awakna miti ngarang segar ki Junaid rada sabere oge ya nyang harapan jawara ahli ngagunakeun pakarang balati ki Junaid luak liak nengan kesel nu geuningan geus eueuh ti dinya lompat mamawa kabur jalma nu dihurup teh nyaeta si Baplang geuningan numutkeun eta jelema nu tadi keur digeuyuk atawa si Baplang teh selesai ji komplotan rampok si sedot ka mana deui ya cilaka kieu carana main alah katempuhan buntut maung ya dewe no Gusti tulungan sim abdi cek ki Junaid ngagarantosna jero hatena korosak kasada aya suara nu ngorosak teh jero rongkun tangkal ari-arian tempo dangdaunana usik eta jelema nu mamawa balati nempo rurungkun usik tuluy manehna masatkeun balati tina cangkengna ulesat hiji balati nyemplung ka palebah rurungkun nu ngorosak ki Junaid nempo kitu teu micen kasempatan deui tuluy manehna ngahabikeun itu keruyungna eta jelema nu mawa balati buletruk aduh waktosna saya pemirsa urang pungkas ieu dongeng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.